Judulna Abdullah bi manzilihi. Jadi ieu dongeng kita pasna dulu banin ayeuna Abdullah. Abdullah teh nami jalmi aya Abdullah adalah saya kalakuanana, saya adab-adabana, saya akhlakna dina kalikana anjeunna calik di rumah di rumah. Abdullahi al-Abdullah di manzilihi di imahna Abdullah. Abdullahi al-Abdullah di manzilihi di imahna Abdullah. Mislul adabi eta contoh dina kasopanan. Misal adabi eta contoh dina kasopanan wan nizami jeung dina karintihan. Wan nizami dieu teh karin apa teh karintihan? Rintih. Karintihan. Sanes karinding. Karintihan. Bahasa Sunda rintih. Sanes sedih. Sok saya gua emang terang karintihan. Kalau gua. Karintihan teh kadisiplinan. Oh, boleh. Kadisiplinan. Anizam. Anidami karintihan itu bangsa kolot. Jadi kadisiplinan. Ke tempat waktu aja. Tempatkeun kana naon anu kudu tempatna jeung tempatkeun kana lain tempatna. Kita kan disiplin. Ya gentasilu osok mandi Abdullah. Santara mandi. Si Adul. Beda antara mandi mah. Corona sih. Ya gentasilu osok mandi Abdullah kullas sobahin. Kullas sobahin dina saban subuh. Jadi subuh mandi teh jam 8 sarapan 10 rek mandi jam 12. Seger. Lebar daki. Wa masain jeung paso sore. Nah hajeuna aya mandi teh ketika asuh itu kan adab-adaban asuh. Ada adab-adaban teh kalakuan. Kalakuan halus dan kalakuan anu goreng kita pilih. Jadi lamun cek na tasawuf, intina di ilmu tasawuf. Intina ilmu tasawuf teh nyaeta ngabersihan jeung teh ngalaksanakeun akhlak anu halus, menjauhan akhlak anu goreng. Eta intina tasawuf. Adapun cara-cara atau suluk cara berjalan thariqahna kumaha bae rupana beda-beda ya kumaha dulu. Nah, jadi matakna Qur'an kurang diajar lah sentik-sentik. Jadi Abdullah teh saja biajeuna contoh dina kalakuan kekurang di iman. Sareng naon ngaran teh si Abdullah mah tara nyawa HP lamun ngaji. Lain can aya teh ida cikene dindiran aya nu mah HP. Ibu-ibu sambil ngomong HP nya, aduh ampun. Tadi mah di payuna dia yang ngomong HP gitu. Ada yang gitu namanya. Mending aja papang juga teh dah tapi ngadenge gitu berbeza. Teh kunung aja papang ade hadulia juga emenasin. Jadi si Abdullah teh anjeunna sok ibad. Dina naon nalikana waktu subuh jeung paso sore. Pertanyaanna aranjeun sok ibad tara unggal subuh jeung paso sore. Subuh mati. Lamun sore mah hole. Ya. Lebar cai. Hadeudang. Masyaallah. Tanya kira-kira ke dokteran, anu teu meunang teh jam 11 jam 12 peuting mandi teh si bronkitis. Tapi ada salat subuh mah kudu mandi. Komo cenah si Mas teh, si Mas teh. Lamun adus kumaha kudu adus heula saja salat.
Kan kamari geus diterangkeun dina perkawinan kitab Sabina. Sabab ari ngaran-ngaranna anu haram keur salat kuning. Nyaeta jelema anu kekayaan dina kotor, sok kotor teh nya. Ihtilam, bitima, bertima, jeung lain sadaya geus mau mal kapikir lewat jalan. Terus waya'tani jeung mentingkeun Abdullah bin Nazafati karena bebersih. Bin Nazafati karena ngabersihan. Malabisihi pakaianana Abdullah. Malabisihi karena pakaianana Abdullah wa kutubihi jeung kana kitab-kitabna Abdullah atau jeung kana buku pelajaran Abdullah. Wa yadauha jeung merenahkeun Abdullah atau jeung ngeundeun Abdullah kana eta kitab murattaban kalawan bari tartib atau rapi bi mahalin dina tempat khosin anu tos ditaktukeun atau anu khusus bi mahalin khosin dina tempat anu khusus atau anu geus ditempatkeun. Jadi saja si Abdullah osok ibak dibagi-bagi contoh ya. Geus apal obat kudu mandi unggal subuh teh sadang salat subuh udah jam 4 atau jam 3 sok mandi heula. Bila kene ka subuh sok tahajud. Sok salat obat jeung lain sadaya pas sunatan. Ah teu bisa sok baca Quran. Lanceun. Ah teu bisa sok wirida. Bisa kene. Teu bisa kene apa lah. Baik. Iya. Saja intinya si Abdullah teh osok ngabersihan kudirina pribadi khususnya kana bersih jalalan roh uskar teh ya nya anu geus kawin mah di mana ada aku di dia mah ibu-ibu bae oke oh nya paya ya halangan putihan carane bicara seseueun jeung teh. Jadi si Abdullah saja asok iba, aja nasok ngebersihkeun ku dina pribadi tina naon? Tina sapirak pakaian-pakaianana si Abdullah. Aja ngebersihan kana naon? Ngarapikeun, ngebersihan kana buku-buku pelajaranana, bawa buku pelajaran umumna, bawa buku pelajaran agamana, dibersihan si ayat satu apa debu, diperhatikan, dipernahkeun, ditempatkeun dina tempat anu geus ditetepkeun. Pertanyaan anak ke orang lain, apakah orang osok misalnya? Sok. Osok ku suarana masuk minum. Masuk kuit. Kumesin. Kumesin. Anggar di poyan nama usaha. Tuh, minum deh bae. Jadi kudu kurang kan mau gede. Isma, Isan, Heksa. Tabir acanya bagus buku langsung sorangan percaya. Beda anu osok nyeuseut ditara leungeunna teh lembut. Orang pada kasar. Anu sok nyeuseut mah dangka ieu ka keum buku muti. Matak belam sakieu. Iki bodasna. Kadeja kasep sing nyaah jadi indung. Indung mati usuk-usuk teh ngurus iman, ngurus kesarapan urang. Piraku atuh teu pika urang erek nyeuseut indung keneh. Kan geus bisa urang bersihkeun mah. Nya itu gunana orang ngaji ieu teh tah berarti urang geus ngarti. Oh, geus hati ngabersihan pakaian teh ulah ku urang. Ulah ku korot tah aya mah ku urang teh tah teh berubah. Kumaha? Dihuapan keneh saha? Astagfirullahaladzim. Piang-piang teh di bawah. Di bawah di lolong sinyanya ya kasep kabehanana Inggris nya anu jadi kolom terutama sok biasa ke beda kudu ngabedakeun atuh antara budak ngaji jeung kieu mah da urang mah budak ngaji oh berarti makan naon nyeuseut teh ulah ku indung geus we kurang itu mah wadah teh geus we kurang babakti kalau jadi kolot carana babakti kalau jadi kolot
seueur ti sajabina urang ngadoakeun manggeus puguh kudu wajib 5 waktu. Geuseuhan atuh ngabersihan imah atuh. Begitu. Tapi ka aya teu abdi saking baktina can kalau jadi kolot aya keneh. Teu abdi aya hiji budak anjeunna naon mati soleh masyaallah. Soleh nanti. Kalau mah aya keneh dua nana, mana teh nya kalau jadi nini tah. Unggal poe eta maca Yasin 4 kali. Unggal poe 4 kali. Ditanya ku simpuring naha mana maca teh cek Yasin teh 4 kali wae. Nya kan cenah beda boga didi di aki di bapa 2. Nya di bapa 2, di 2 ini jeung aki teh. Oh, ari peng kumaha gitu maca 4 kali arah hiji ewang. Hiji ewang saking solehna. Betul. Hiji mangsa mah manehana teh keur leunggutan dulu. Pelunggutan dulu macana sakali. Sing horeng teh kadenge ku sim kuring, "Ma, papa, nenek aki geus teh reujeungan bae." Aki keur tunu macana sakali. Teu babarengan bae. Saking solehna teh. Aya bener. Asli ieu mah dari sini. Asli. Aya detik. Tah teh sia jadi urang sok kudu ngabersihan baju urang masing-masing tah urang ge diwajibkeun. Biasakeun ngabersihan anu boga kitab, pelajaran, mau pelajaran umum, pelajaran madrasah, kaji mah geus kudu. Osok atawa datang sekolah bruk kantong atau datang sekolah dirapikeun eta kitab. Dibruk-brukan bae jeung bajuna kan gitu. Da aya nu nyeuseuna. Baju diantar, da aya nu ngarapikeun. Giliran erek ujian, giliran erek isukna pelajaran, diingat ketetang tenteng neangan buku. Geus ngaji teh osok tara buka kitab di imah atau geus sakola buka pelajaran cara di imah. Da cicing bisa. Oh, cicing bisa. Teh mawa kitab pelajaran. Lain teh lain ngobrol buku da geus kuwe teh mah. Diobrolan saeutik bari heureuy, bari ngaji, jeung lain sajadina. Tapi kan tetep bisi kesel kan ada yang ngisi kuring. Di maghrib di imam baru dah di maghrib tepi ka isya tepi ka jam 4 jam 10 ngada yang ngisi kuring. Ngocek oh kamu sok betah deui keresahan. Tadi cicing geus saur teh diomelan we hayu mau dibabatahan ku betah deui keresahan. Tah kemah hiji mangsa sok bawa pelajaran. Bawa buku bahasa Inggris sok tanyakeun ka simpuring insyaallah moal bisa. Dia rai bahasa Inggris mungkin semuanya di Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah asa gaya teuing. Tah. Bisa jadi kitu wala yatamakhatu jeung tara hareuhak Abdullah fi thawbihi dina bajuna au bil jidari atawa dina bilik walakin fi manzili balik nah tina sapu tangan. Jadi si Abdullah mah tarang hareuhak. Urang mah rata-rata na hareuhak teh ka ditu ka dieu. Tah mah udah kasep kebejaan. Ngareuhak meunang tapi kudu ningali tempatna ulah kana tembok tapi kudu ku sapu tangan selampe. Apa selampe? Dia apalagi nyumpang katel gini. Anu kota sok ieu. Ngareuhak anu kumaha teu bisa katahan kan. Beda-beda kondisi jelema. Sok bawa sapu tangan siapkeun. Ulah cenah hidup ka mana meni. Ulah cenah hidup kana tembok. Itu. Ulah ku tisu cenah aya nama aya. Ku masker teu naon bari ngareuhak ke gede-gede kawan. Kan mah usum reuhak. Usum masker teh kan. Pangpayungna atuh cenah hayang ku tisu nya sae. Tapi omat si tisu pas lehak itu teh ulah disakuan deui terus dipake deui dagana deui. Enggak, tapi langsung buang ke tempatna ke tempat sampah. Ulah main micin di mana bah? Baik. Gitu. Ngeunang ku tisu kan sekali pake micin. Komo tapi kan ngajalan budak batur mah. Ruhak urut manehana bikeun deui ka tisu. Yeuh pake deui ku baturna cenah rada bau-bau masyaallah cenah. Tah itu kumargi atos kanan kirian barudak teh ka mana tadi teh
walakin bin manzili. Nah kalakuan Abdullah teh jadi cerminan ke orang perlu nyontoh tadinya. Siap mandi subuh. Insya Allah di budak geng rekon kene bisa. Oh, kita nggak beja, ya. Nah, isuk-isuk subuh kudu udang, lamun teu udang teu dipaksakeun. Kadanya ada, tapi eta teh cirining ceurina dikihan ku jurig. Dikihan ku setan bener aya keteranganana aya dalilna. Marukan bohongan. Jeung digegepan ku jin, ku setan ku jurig. Bener, eta hese urang teh. Bang. Dikihan ceulina bayangkeun kieu uyuhan teu ngarepek sia. Napa asupan ku ceuli, ku cai ku cai we ngarepek komo ku ciki jurig jamal Bang. Matak bisi hiji mangsa congean eta ciki jurig. Oleh harap bisi hiji mangsa dara ciki jurig jangan aja. Sabarno ngahare-harekeun. Itu tidak perkawis ada soal banyak yang baik saja. Mudah-mudahan awas ke orang sadayana manfaat lebih khusus tadi di kuring umumna ke orang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan nafi'an hamdan mamlukan bimazidah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad